hebat eta orang jelema pamalesan dele jelema anu digawena di jam genep datang ke jam genep deui sekurang Bandung teh mau imimi tidur subuh datang ke jedar maghrib di sawah bae teu bogana naon nu berangkat ti isuk balik sore di pabrik hutang nu gede berangkat ke balai desa ayo geura jadi sekretaris jalurahna ge emang sarugi jante nu sarugi teh horenganan ieu dirimpak teh jelema anu pamalesan nu tiloka mamana di dia aya di dia nu geus kolot tadi make sorban teh sakara Haji Memi pamalesan eta kan jelema tiloka mamana cicing bae di ieu mah mobilna loba di sawahna loba sanajan geus dijarual kuari atuh hitung-hitunganana eulanana tuh tah lain eta males teh maksudna teu loba cagak teu loba cahak teu loba cabak males eta jelema hebat lamun jelema sugih haju loba gawe sugih dagangna bebeneran sugih bisnisna nyaan teu kaci teh bagus kitu ieu mah cicing bae ka mamana henteu cicing males tapi sugih iya hebat heran kan heran aya di dieu ge kula menyaho jasa dirimpak kilo ka mana tapi sugih ngabedul lain kene lain urusan anak dia mah lain urusan harta urusan pondok pesantren jelema nu hebat eta jelema nu ngedul jelema nu males lamun kiai loba pagawean teh hebat nya jadi kiai nya dagang dah kuyai teh mah kositu ah teh hebat jadi kiai bisnis nu geus gambalaya kuari lambalaya tak kiai ruruntuk bisnis ya jadi kiai haju kadituna jadi tukang ceramah ulah tulak cilik atuh sia biasa bae sih maksudnya teu hebat teu biasa bae teh bah jadi kiai nu hebat mah kiai anu ngedul kiai nu ngaringkuk kiai nu malas mantak ayalah pepatah internasional menggapai apa saja tanpa mengerjakan apa-apa eta teh internasional teh Inggris ngan di Indonesia kan kukula coba cenah ke Inggris kan ke baengke ke aing waktuna bah Inggris lah tah menggapai segala apa saja atau menggapai apa-apa tanpa mengerjakan apa-apa inilah orang yang paling istimewa setelah diteliti di berbagai benua Amerika, Eropa, Australia, Asia eta nu paling hebat adalah jelema nu teu pernah begaweana naon berhasil istimewa tuh dibantak lamun urang boga anak ngedul hebat iya hebat tuh hendak lawan orang boga santri ngerdul enggak mantep calon berarti guys
Ternyata horeganan eta teh bahasa wali, menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa. Orang akan berhasil sebab teu kaganggu. Ketika jelema ngagegeh pondok pesantren, bagi duanya jeung bisnis, aya bisnisan, otakna teu murni ka Allah. Ngajegang teu ngusuk kitu teh. Lamun kiai nya jadi kiai, jadi pemerintahan ngajegang. Awewe ngajegang bagus, coba sih ieu. Urang neuleuh awewe ngajegang, atuh mantap. Tapi neuleuh si ieu mah ngajegang, waduh, ieu mah bangotong terong. Nah, iyalah ternyata horeganan bahasa anu luar biasa. Ulah ngayakeun kegiatan nanaon sehingga hiji be ulah boga pagawean salianti ka Allah, eta karek jelema berhasil. Nah, lamun urang nyekel pondok pesantren haju loba cahak kadituna lain ka Allah, tunggu kehancuranana, tunggu kehancuranana. Lain sekedar sebuah bangunan, lain sekedar sebuah organisasi, lain sekedar jaringan-jaringan, tetapi pondok pesantren mah ieu ngawungkulkeun diri ka Gusti Allah, bawa muridna ka Allah supaya warauheun ka Allah. Ketika jelema geus wauh ka Allah, deuk aya corona, deuk aya korola, tenang eueuh masalah teh mah. Sebab kabeh ge lamun geus wauh ka Allah mah moal aya nu kaluar ti aturan Allah, tenang kabeh. Urang boga pamajikan, urangna kasep, pamajikanna hideung nang di Allah, henteu kudu riweuh-riweuh. Urangna jore, pamajikanna jore, anak korban, masalah. Atuh deuk kasep ti mana atuh? Bapana jore, indungna jore. Kan maksudna menang ti Allah, tenang. Ya Allah ya Rabb. Nah, mun urang nempo silsilah tina silsilah thariqah aya hiji jelema ngaranna Muhammad Hattak. Eta nya nama teu boga pagawean naon, istudi ngaji be. Jeung ngaji ge jaraba sakahayangnya, sakasampeurna, tetapi masya Allah dengan keikhlasan dirina muridna barisa ngaji tur jaradi solihin belah dituna jadi wali-wali Allah. Padahal ngaji malah teu diaranggap ku urang lembur. Kabelah dieuna manehanana katinggalina teh bangun cumplang-campling. Cumplang-campling teh artina atuh teu gaul jeung jelema kumaha. Diajak bisnis sekedar seri, diajak berorganisasi sekedar senyum, diajak urusan-urusan dunia nyana mangan sakadar dadah-dadah bae, sebab boga kayakinanana ka Gusti Allah. Lobala nu mencemooh ka manehanana. Kiai kos kitu mah kurang gaul. Atuh perjuangan tah. Komo usum kuari mah negara keur kieu mah nya cicing bae. Padahal mah loba bagian-bagianana, bergerak nu di organisasi maju, bergerak nu di dunia maju, nu di modern silakan. Tetapi kiai ahli Allah mah doa. Jadi mah tengah penting teh budak ngadoa sorangan. Tilok mawa batur jeung teu neuleuh cau nya mah. Ngadoana ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan kaji pendek ku galede kita doa tuh. Paling ngejak kalau kudawan cenah mah ku galede lah geus manfaatna. Duh, iyalah terlupakan. Ayah
hamba-hamba Allah anu dipakai kacinta ku Gusti Allah, anu sekitarna tidak pernah mentolerir, tetapi hamba-hamba Allah tersebut dipakai kacinta ku Gusti Allah, makhluk langit malaikat kabeh ningali mun teh mah sapulau Jawa nu didelengan si eta hungkul deuk kumaha coba, nu sejenna mah ngan sakadar lah biasa-biasa bae terlupakan urang ku hadis eta. Aya hamba Allah anu dicintai ku Gusti Allah, padahal sekeliling nama mencemooh tapi nyana dicintai ku Gusti Allah. Teu apaleun masyarakat teh manehanana hebat lantaran teu boga kegiatan, nyawa henteu, dagang henteu, aya dahar gembul. Nah iyalah paling hebat eta jelema anu teu boga kegiatan. Tah jadi kiai haju bisnis biasa, jadi kiai dagang biasa, jadi kiai haju manggung biasa, jadi kiai berorganisasi biasa, tamanyan kegiatan. Coba ge jadi kiai ulah ka mamana cicing magahan santri paling ka pamajikan, kanyawan-kanyawan pamajikan reuneuh deui tah eta cicing mahal sanu kuat kos kitu, tah nu kuat teh kos kitu cenah kiai eta daharna kumaha tah mulai dah haju ngecaritakeun daharna kumaha teu percaya ka maha kawasa Allah, teu percaya, teu boga kayakinan eta jadi kiai bae kurang kayakinan atuh komo santrina geus yakin ka Gusti Allah. Pokona kajen ku kumaha ge geus kumaha cak Allah moal datang ka teu dahar moal dina teu daharna paling paeh. Oh siapa eta kos kitu aing ngeri cenah tah ieu mah datang terus we madahanana ibadah magahan ngaji nama henteu hebat-hebat eta bae nu tadi teh ngaranna ge pesantren hijaiyah ieu atuh eja-ejahan bae paling datang ka ago ogin doang ieu geus deui kabelah dieuna nyana berangkat aya undangan ka muridna kudu naik parahu, barang berangkat naik parahu di tengah-tengah keur naik parahu aya muridna nu paeh di parahu kabeh kaget jelema teu kaget kabehan bingung ieu cenah kudu kumaha teu kumaha urusan bae urusan teh maksud aku hayu bae urusan di pandian di luhur parahu terus di pandian terus dibungkus aya sholateun pelebah endek dikuburkan dibalangkeun aya di parahu begitu dek dibalangkeun saya kira teu kudu dibalangkeun lah kubur bae kubur di mana nguburna kiai kira teh sok macem-macem bae kubur lah cak kira teh kubur kudu di darat iyalah cak kira darat di darat kan jauh keneh peureum coba peureum kabehan kunaon parahu ngalelep ka handap eta cai nyingrai kabeh aya di handap gali cek ena kuburan eta muridna kabeh kaget lain ngagali kuburan kararieu bae ieu cek ena urang kalelep tah moal ya tah langsung digali kuburan di handap kuburkeun beres kubur talkin beres talkin selesai kan selesai naik deh ke parahu cai aya deui pret kaluhur masya Allah eta karak jelema hebat tak kehebatan manehanana teh kulantaran teu loba gawe ketika jelema loba gawe moal boga kaistimewaan seperti eta jelema anu teu boga pagawean salian ka Allah karak seperti eta. Lamun urang nyaritakeun guru-guru urang nu baraheula ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia anu ditembak ngebul nu diseret masalah dan lain sebagainya eta teh jelema nu teu boga kahayang hiji bae Allah ketika kuari loba kahayang nu di organisasi nu di pemerintahan anu di pondok pesantren ieu buktina kos kieu
lain nu pinter lain nu hebat loba teuing kahayang mulai geus kuari maji ieu pondok sing hade ieu kuari santrina ulah loba kahayang kajeun aya ente mah tuh mana cukup kitu atuh ulah loba kahayang nah ieu teh kula jaritakeun hese jadi kiai ulah loba kahayang jadi aya Ki Nurjaya teh Ki Nurjaya aya teh ngaji malam Salasa malam Jumat kahayangna masyaallah teu meunang leureuk kebo teu meunang leureuk sapi aju ditawar bae ku nyana mun akur hargana dibeli mun teu akur ditungtun bae kiai si kos kitu heran aing mah loba kahayang urang neangan kiai nu ulah loba kahayang cara guru-guru urang baheula Kiai Prawira guru Abah di Sekong nu mantak hebat muridna jara di kiai tuh Ki Muhyiddin tuh Ki Usman eta Ki Abdullah murid-muridna jara di kiai saantero Tangerang Serang Pandeglang kiaina andieu teu loba kahayang cicing abuya nu mantak hebat baheula di penjara nyana zaman petilu lantaran kudu bae asup ka Golkar manehanana tetep bae embung akhirnya kan di penjara tapi kunaon atuh di penjara aya di imahna aya Masya Allah ieu geus sarua aya di imah aya di kontrakan aya atuh teh menyayap ngaranna geus kitu mah nyasab iyalah jadi sekali deui menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa itulah orang yang paling hebat ternyata lain baik di Indonesia horegan di Amerika ge sarua di India sarua orang yang tidak pernah mengerjakan apa-apa orang yang sangat berhasil nah tentunya henteu babari kikituan teh perlu keyakinan maka boro-boro batur atuh anu henteu masantren urang bagi nu masantren keyakinan teh meng pelehe maka urang tingkatkeun keyakinanana yakinkeun pangeran teh hiji Allah yakinkeun Kangjeng Nabi Muhammad teh adalah Rasul Allah sanajan dirobah rancangan undang-undang tetep bae pangeran urang mah Allah andai kata terjadi misal umpama andaina naon andai katana naon terjadi atuh tetep bae pangeran urang mah Allah bae hiji jadi tenang urang nah hiji pangeran teh Allah anu nyieun langit bumi katupesina anu ngarobah-robah urang jeung nyicing-nyicing urang anu merek kahirupan urang nu nyehatkeun urang nu ngageringkeun urang anu ngahirupan urang nu ngamaotan urang anu ngarizkian urang urang ngaji tauhid bakos kitu ngeunaheun praktekna mah hese aja praktekna mah hese aja nah ieu keyakinan nya badak keyakinan eta kudu nempel ka boga ka kiai nu boga yakin lamun urang dek ngaguru dagang kudu kanu berhasil dagangna urang rimpak di dieu nyaho Haji Pendi teh ya ieu adalah tukang karung memeh lahir geus dagang karung nya nama nya kan bandar karung tukang karung tah tapi kan teu kacaritakeun bahwa nyana teh ya berhasil dagang karungna andai kata urang rimpak guguru kanyana siap-siap jual sawah sia bangkrut sia nah eta kumaha guruna atuh guruna bangkrut kajen kumaha ulah kisu bangkrut tah guguru mah kudu ka Pajagus lamun deuk ka guru dagang ka Pajagus kajen kumaha ge nya mah teu meunang dula-deuleu neuleuh naon bae haju bae pan jadi duit bae neuleuh nu ngahunyur-hunyur bawakeun bekok wae sia neuleuh kontrakan aing kontrak di dinya geus asal aya bae dan lain-lain sebagainya kudunya uratna jadi duit bae naon ge jadi duit bae tah eta kumaha guruna nah kitu keneh keyakinan teu meunang sambarangan geus urang muqaddimahna heula deuk ka Allah teh muqaddimahna sing bagus sugro kubrona rapih
engke datijahna bakal bagus. Nah ieu teh pondok pesantren Salafiyah muqaddimahna geus bagus, sugrona tinggal nyeun kubrona abeh bener-bener ke Allah. Kan dari pondok pesantren modern teu jore ngan eta mah berbau duniawi bagus, neangan kepinteran, neangan wawasan di pondok pesantren modern mun deuk ibadah mal bisa. Sebab muqaddimahna ge duniawi. Hari iman dek ukhrawi bener-bener ieu mah lain deui mentak ulah kaget lamun ke santrina bangsa paranjang buukna, kukuna paranjang. Bajuna ge geus di sese-sese. Ulah kaget emang calon wali mah kos gitu. Itu pernah mondok mah teu nyaut lalakon mondok emang di pondok kumaha nu mantak buuk panjang teu kaburu ngaji bae teu kaburu. Ya leuh mah teu rek maksud gaji ieu kula mah rek maksud de sakadar ningali majelis taklim, ningali pondok pesantren, lain sakadar katigali kieu nu pernah nempelkeun seperak 2 perak di dinya lain sembarang. Jelema nu nempelkeun di balai desa urusanana lain deui. Jelema nu nempelkeun di pendopo lain deui urusanana. Jelema nu nempelkeun di hotel lain deui. Tapi nempelkan di pondok pesantren ini ulah loba paku hiji nempelkan didinya paeh nu bogana nu jariahna paeh ujianana geus teu kudu dijawab ku sorangan, paku bisa ngajawab. Syekh Nawawi ngajelaskeun dina kitab kitu Abda Ubis teh eta pan nyaritakeun Munkar Nakir nu ngajawab teh urang make bahasa urang, sebab malaikat Munkar Nakirna ngajawab bilisanil insan. Lamun Sunda nanya na Sunda deui, malaikat Munkar Nakir Jawa nanya na make Jawa deui. Lamun Inggris make Inggris deui, teu make Arab kabeh. Mun make Arab kabeh urang hese di sakola henteu naon henteu. Lamun nanya ka Fudali mah malaikat Munkar Nakir deh, Fud saha pangeran anjeun ngeunaheun kan? Coba nanya ka baju pendek, saha pangeran dia? Nyamolotot Pak. Atuh beda kan? Lantaran di dunia ge beda. Geus moal bisa ngajawab jana ke dipolototan ku malaikat Munkar Nakir. Oh, orang keronjok, sopo? Eta kos gitu. Le ieu ge nu ngajawab letekan amal. Di antara amal urang teh aya nu nempel di pondok pesantren. Pondok pesantren ieu teh kadeleuna mah sederhana, kadeleuna nama alahina, tetapi munggu Allah makan istimewa sebab sebuah perjuangan jangan luhurkeun agama Allah melalui pondok pesantren. Atuh luhur munggu Allah paku hiji nu nempel di dinya bakal nyalametkeun. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Duadak ieu mah beusi bae mah beusi tah aya nu dek neruskeun. Bebe jala ka kula bagi 2 jeung kula. Bagi 2. Cadang geus bantu. Paku. Iya ya, aya di Pemdana upet. Oh, sia deh. Aya kambeun tentu. Henteu. Oh lah. Oh lain deui geus saja sok ambe bae pugu. Ieu mah henteu. Nya, lah ieu lah. Jadi orang teh naon tah ieu na lamun boga keyakinan haju terbuka orang blak beda nempo sebuah bangunan pondok pesantren mah lain deui langsung tet ka langit ka ditu nembus. Masya Allah. Saha kiaina ieu sih loba pagawean teh henteu sih kiaina sih kitu bang. Tuh kan ya Allah ya Rabb. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin, lain pondok pesantren ieu bae pondok pesantren nu mana baik. Ketika orang ningali pondok pesantren sederhana, hina bahkan, tetapi indallah luar biasa. Lamun kiaina teu loba pagawean, kumaha nu ngageugeuhna? Geus lamun kiaina loba pagawean atuh pondok pesantrenna ge kabawa ku pagawean kiaina. Dan mantap ulah loba pagawean eta panghese-hesena jadi kiai teh ulah loba pagawean. Engke bisa hiber.
loba kiai anu teu loba pagawean kamari ge jeung berangkat jeung kula ka Mekah sabaran naik Garuda hiber pas tuh siapa pas bae pan kos nu mayar bae heran berangkat ke Mekah teu mayar datang ka kuari atuh teu sah ka muga haji dage ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui kiaina ieu keur carita kiai hese ulah loba pagawean hiji be Allah tenang tentrem kajen kumaha yakinkeun ka Allah ulah cangcaya sebab dititipan ilmu ku Allah moal pati-pati dititipan ilmu ku Gusti Allah lamun henteu erek di ka Allahkeun ku Gusti Allah asal yakinkeun tah nomor kedua ngawadahan jelema-jelema nu endeu ka Allah di balai desa mah wadah jelema nu endeu ka SPPT tapi ieu mah pan ngawadahan jelema nu endeu ka Allah beuh haji disaungan ku urang dieu meuli kenteng meuli bilik nyaungan jelema nu endeu ka Allah ya Allah ya Rabbi geus urang dieu mah teu kudu saralat nyaungan ieu bae ka surga teu kudu salat teu kudu jatilok ieu jauh gadi Masya Allah gari lu badak sakadar memberikan wawasan nu noel nama tetep be Allah bukakeun geura mata hate urang deulekeun coba gerage kabaha kawasaan Allah supaya hate urang teh terbuka sebab urang teh bakal kapanggih jeung Allah geus sabaraha puluh sabaratus jeung sabaraha ribu nu kurang kasaksian jelema nu geus barali ka ditu meureun isuk pagot teh ge urang bakal balik ka ditu haji urang pernah nyaungan jelema nu endeu ka Allah bentukna mungkin mushola mungkin majelis salim mungkin masjid komo ieu mah pondok pesantren mun kula jadi haji memi mun kula jadi haji memi urang dia ulah aya anu ngabangun aing sorangan kulantaran kula lain haji memi henteu kula ge sarua tuh ya sebab naon geus kolot mah haji memi deuk ka mana tuh Jabulu ti luhur ka handap geus wis kabeh atuh aja sanajan dibere parawan deui ge asana paeh di luhur beuteung haji memi paeh di luhur beuteung parawan kan jore kabejana nah tuh ningan pake kabangun keur carita ieu mah betapa mulyana urang makuan urang ngentengan urang ngaiuhan jelema nu endeu ka Allah Masya Allah karim geus tah terbuka ya leuy mah sakali deui sakadar ngobrol menggapai apa saja menggapai segala sesuatu apa saja tanpa melakukan apa-apa itulah orang yang paling istimewa tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan bisnis tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan tani tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan jaringan-jaringan kemanusiaan tidak pernah kaganggu tidak pernah melakukan politik tidak pernah kaganggu tidak pernah melakukan ekonomi budaya henteu be hiji bacana kiai kos kitu mah ulah lain esen eta moal maju cenah ulah waka nyaritakeun moal maju negara lakukeun bae heula hese tah henteu bisa tah henteu heulanan kos kitu teh atuh sok loba nyaritakeun kos kitu mah cenah atuh bahaya negara urang ulah waka nyaritakeun bahaya bisa henteu puguh dihayu-hayu ge hiji-hiji acan hiji-hiji acan ge saantero teh kiai teh loba jasa kegiatan malulu Masya Allah karim nu ieu dagang kebo nu ieu dagang nu ieu manggung bae sapenting opat paeh di jalan sia tuh kan ayo segala rupa nu di organisasi emang ulah lain ulah cicing teh hese ternyata mangga bae ieu mah jasa dajan diulah-ulah ge emang duniana di dinya atau terus bae tah mangan berarti cicing teh hese. Nah iyalah kiai nuku urang dirindukeun kiai anu tadi teh tidak pernah mengerjakan apa-apa balikan deui ka pondok pesantren nu sakieu megahna indah kula beuneu pondok pesantren mun kula ngora keneh kula mah daek mondok di dieu asal tapi sia mah asal keneh bae nya da urang doakeun mudah-mudahan kipudolina dulur kula Allah kula dibere kuat
dibere tawakal, dibere yakin ka Gusti Allah. Dukene pendampingna alokula Siti Hajah Badiah, mudah-mudahan dibere tawakal jeung yakin ka Gusti Allah. Majelis taklimna mudah-mudahan dibere mabruk ku Gusti Allah. Pondok pesantrenna dibere mabruk. Urang kabehan dibere terbuka mata hati teh hese. Barang kurang dibuka jahe horega dan ulah nempo pondokna, ulah nempo majlisna, tapi nempo manfaatna nyaungan jelema nu endeu ka Allah. Masyaallah kan geus lain lalagaan hese nyaritakeunana kos kitu teh. maka usia anu endek mileuleung ieu nyelesaikeun make ya Robi bila paulas ieu apa teu kudu geus bae perorangan bae mangga tinggal di deuleu bae setik deui mah eta atawa teu kudu ku Haji Podoli bae teh dilangsungkeun atuh aja. Nah iyalah malam ieu nomor kahiji haul Ibu Hajah Ummu Kulsum urang doakeun mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana sakali dia mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun dicaangkeun di kuburanana ditarima amal ibadahna dibere naimul qabri ku Gusti Allah. Itu nomor kaduana pondok pesantren mudah-mudahan dibere mabruk ku Gusti Allah, dibere pinuh kebarokahan ku Gusti Allah sehingga bener-bener ieu teh menjadi bintang nu kadeuleu ku malaikat. Lamun urang di dunia neuleuh ka luhur neuleuh bintang jeung bulan, malaikat di luhur langit neuleuh ka handap majelis taklim mushola pondok pesantren nu kadeuleu ku malaikat harurung etalah kiai-kiaina nu bener-bener teu boga pagawean iwal tika Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ala kadar ngariwah-riwah dina wengi ieu apunten sim kuring dari nama moali ge tali jeung kurang sehat ta ieu mah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi malam ieu resmi pondok pesantren Al Hijaiyah dibuka menerima murid baru dengan uang miftah. Salah aing tah ayat ya Rabbi bil Mustafa baling maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami baling maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نعم سرى طيف من وفأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذاكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا صحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين اللهم اجعلنا يا الله في زمرة الذاكرين في الدنيا والآخرة واحشرنا معهم يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق لأقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, demikianlah mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ada hikmah serta faedahnya untuk kita semua, serta kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan ditutupnya doa berakhir turunlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir yang telah kita laksanakan di tempat ini mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat jalan kepada para jemaah. Dimohon hati-hati, mudah-mudahan para jemaah sekalian bisa sampai ke tempat tujuannya masing-masing dengan selamat. Amin ya rabbal alamin.